Enggak dia Saya mau diuk di dia mah golah jeung set golah ta. Aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dia ta. Anjir aing di dia. Di dia mah sengit dekat dunungan mah sia mah bau waduk anjing ta. Juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok. Heeh, sia tah mah kitu. Tempo aing leuwih pindah ka itu. Kumaha aing we? Kalakuan aing mah jeung pepilon kana kalakuan aing cicing maneh mah. Ya Gusnya. Sia teh Gus emang aing Agus. Apa salina Gusti dah tenakeun tik dah tenakeun. Aing mah Gus toh. Oh, genah sakitu. Panraosan kitu mah. Menitara latih si anjing abon. Oh, meuni kumaha nya? Meuni teu ngabejaan. Waduh. Meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu. Apaan sidik urang teh ka maneh teh nyaeta ngepen, tapi maneh teu ngabejaan ka urang pada jeung dunungan ka dieu teh meuni kitu. Jadi man teh. Bada naon ieu teh? Diuk teh darepeung Gusti. Gini Gusti di dieu teh. Alhamdulillah gini Gusti di dieu teh gini aya Gusti. Upami teh aya Gusti panginten abdi teh beungeun wakil. Sia teh ngomong teh make we ayo. Oh, kararagok teh ya. Heuh, da ieu teh baheula ge make we. Aya naon ieu teh Gusti? Pangna dikumpulkeun teh urang teh aya perlu. Oh, kitu. Iya. Nih kasar anjing dah. Heeh, sarua kasal. Ulah kasar anjing. Oh, hilap anjing kasar. Hilap Gusti teu kontrol eta mah abdi kebiasaan baheula kerja di preman. Di mana? Di Rancasari. Dah. Si eta mah preman nahaon atuh. Aya nu sieuneun ka maneh. Bara-bara nu sieureun abdi nu sieun ka batur. Beak digebugan wae si eta mah teh. Jadi teh pada ka mana Gusti? Ukaula teh kautus mangu utusan ratu ngemban amalat raja. Bade ka mana? Nyaeta urang terek init ka negara Amarta. Negara Amarta. Nya, bade naon? Negara Amarta geus ngahina ka negara urang Raja Amarta Yudhistira geus ngahina ka raja urang. Kitu. Duh, dikagok si anjing ya. Ngahina kumaha? Apaan Amarta teh hajat? Ngawinkeun saha? Lain ngawinkeun. Amarta teh pokona hajat teh ngataun teh sok diayakeun hajat samrat. Nyata persembahan ka Dewa Surya. Duh, eta. Lajeng tah kabeh raja-raja teh dionang, lintang ti raja urang anu teh dionang. Kitu. Urang ajar atuh upami kitu. Kumaha urang serang maina nyeta eudeuh. Jadi kabawakeun aing. Menular kaden gitu mah. Manolar Gusti si eta mah kade Gusti ulah kikituan menular. Cicing. Cicing. Nada teu lompatan tadi ge cicing. Bang sudah ini jempe. Teh kedi mah tuh. Oh jempe mun teh tadi jempe kitu. Da abdi mah jelema na nurut. Lamun cek dunungan jempe jawab abdi mah sungut teh. Kana ngomong deui abdi. Tara si eta mah bager ayeuna mah. Lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngocomang. Sagala diomongkeun. Abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan jempe jawab sungut teh kalau dikakut. Abdi saksina ge. Kana ngomong deui abdi mah. Tara si eta mah tuh. Nu si itu ditita jempe teh hayo we sagala diomongkeun. Abdi mah moal cabut. Sia nu gandeng. Udah pindah teuing sia. Teuing. Ini serba salah aing Kongko aing tadi carek jemput tapi dicarekan wae. Da sia gandeng wae. Gandeng kene Gusti tarik. Ngalawan. Abdi mana launan. Ai. Nepi kana malang kitu sia kadunungan teh. Dikapret sia ku aing. Nya ditakis. Aduh. Ngalawan ka aing. Sanes ngalawan ada kepret nyeri. Yang ditakis. Balik-balikeun sia ngomong teh.
Da teu dibalikeun mah tutung. Anjing. Boleh omong sih eta mah. Kadieu botak hayang ditonyong kuaing Sia sabangot 3 alpukat kitu sia goblok. nyebut alpukat kaing jadi kaing matai kuda tah wayahna dina waktu ayeuna teh urang terek perang jeung Nagara Amarta bade perang uluh Siapkeun tenaga. anjir siapkeun tenaga jeung pikiran sabab anu dilawan ku urang-urang Nagara Amarta jararaga unggul Nya, bikeun ka aing. Dah kas nu heueuh we. Waduh goblok ya waduh cia dugule budak dugul kudu diteke Kasaha sih nyebut dugul deh. yang adu dugul Oh, juga teh ka aing. baru kana jabrik di mana enak gak gila si anjing tuh Keur ciga Kersen teh. Nah, yang mana? kayaknya mam naon sia ngekeun lamun dina inuman aing Coca-Cola mane Fanta si bir Wah, hebat. denungan abdi teh manis situ naon cing naon ciki anjing Masya goblok aing teh da ki oge berguna sih teh. Dalam musya teh ki mararajan goblok. Ele wayo. Ele. aduh lamun tina mobil aing Pajero anjing halus si ieu maneh Avanza Anjir bae. si budeg anu bawa pantauan mah si mah ieu da budeg Angkot jadul. anu bawa pantauan teh puso mobil box tukangna dunungan atuh toronton Wah. si itu naon cing naon pasaran aja Nada pasaran oge berguna sih goblok. Kabina-bina teh kendaraan terakhir aing sia modal rek dabuskeun kana drum. Bener euy. Karasa ku sia-sia. cepi bener anjing aduh lamun tina bendera tina bendera anjing aing mah nasionalis bendera Indonesia si ieu mane bendera Amerika si ieu benderana teh jauh pisan bendera kutub dunungan atuh bendera Malaysia situ naon cing naon kertas semen anjing kertas semen dikitu-kitu anjing marukana bendera Nah, sia goblok cetek ka bener-bener teh. hakan anjing kertas semen ku sia aduh gus siapa ku di atas ku di lamun tina orai aing orai kobra anjing halus aing aduh maneh ora sanja sieu orang nu budeg naonnya orang nu budeg apa orai cai masih bae lah Rek kadut. dunungan orai kadut situ naon cing naon dipacok orai anjing karunya dibawa ke rumah sakit teh sanggupeun dibawa ke bengkel diomean buukna dibeakeun anjing Nah, sia aja kabina-bina. gus Sia mah bakal kana pinsik anjing cenah. Ngambang. Kabina-bina teh cenah.
Aduh. Gede amak nama saya. Aduh anjing. Ngeri kulit beteng anjing. Gak satu gas acar anjing. Aduh. Aduh, lamun tina kanyut. Jorang sakunya kanyut henteu kanyut batu jorang. Pana ya kanyut kunang nya. Kanyut na puno, kanyut na tarang, lahir kanyut tuh. Teu jorang kanyut mah. Aing kanyut domba. Maneh kanyut sapi. Sia kanyut reungit. Pokoknya reungit aya kanyutan. Ya ding anakan anjing. Aya anakan naon dirinya. Dunungan kanyutna syahe. Situ naon cing. Naon kanyut burut anjing. Tuh amok tuh. Ngas. Naon sedih? Nyebut burut. Nah, Gabi amang kade teh ka Mariuk mana cek orang Mariuk teh burut. Panabi eraon. rek naon? Yang dibuktikan burut teu na. Aduh. Sok. Ajarkeun heueuh. Naon Gusti? Urut. Abang kena biwir teh diwengku letah teh diobras. Tetulangan. Kumaha aing da aing ngomong. Kamina-mina teh pajarkeun aing burut cek urang dia mangani di dieu teh loba babaturan sia teh. PWG teh di pamanukan teh kabeh teh babaturan aing. Lamun aing ka dieu burut-burutan aing eraeun. Rek naon? Buktikan si aing burut teu na. Naon? Sok, coba kanyut aing, urang tah. Sok. Coba kanyut aing, coba. Pasrah. Biji pajarkeun nya kanyut aing burut. Ayo coba. Benar? Sok, demi memperoleh kebenaran. Aing ridho dicoba kanyut sia. Cik, hayang nyaho bae. Bener sia burut. Sok. Cik. Lain nu eta belagu. Eta mah palangkakan. Bah tengah saeuting. Oh nu iya. Aja kita geus teh. Ini ngajengak teh. Nah, tapas. Oh iya. Nya henteu. Nya, Heeh, we leutik. cek saya gede atuh sia teh kain teh gede we burut aing mah teh gede sia teh sok. Mina teuing. Enak teh dioprek teh na. Sia teh naon dicao teh na. Nah tuh, nah teh. Nah tuh atas atuh at. Kita geus geus tapi ngajendok anjing. Udah enak. Aduh. Gusti abdi hayang ngabalas Gusti. Apa yang? Sekali mas. Oh. Sia. Naon? Aing diberi kesempatan kununungan. Naon? Sia mah tina bobak naon teh tina naon? Tina mobil, tina mobil jorok, tina kanyut jorang sia teh. Ai maneh? Aing mah tina deungeunna sangu. Naon? Kumaha aing we? Naon? Tina babat. Babat. Hah? Ai aing. Kira goblok sing aing terakhir. Donongan abdi babat raweuy. Nih. Si iya babat doma. Si itu babat ucing. Ai aing. Tah, lamun sia babat teh nyata babatok sia kudu ditinggang wae. Tapi teuing sia sok sia. Gas. Tuh hampura. Nah, aing mah macem-macem ka aing awas ya ku aing tuh mah. Aduh nih. Nah, Sia naon tuh? Geus. Atos Gusti atos. Tah wayana abeh siapkeun pasukan urang ini nyata ka negara Amarta urang hancurkeun negara Amarta. Sae mangga Gusti. Ayo pada lumapa. Mangga. Ulah anu tinggalan kabeh siket tamsir galabinitan rasa palalipung. Sae mangga ayo. Aduh. Dah. Ngapurinya ai kana panon. naon? Mun aing mah nyingkal.
Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak goblok. Woi. Hei, Nah, saya meni rawas goblok cenah naon? Eta teh dunungan belegog. Nyaho aing oge. Nah teh sia teh teu sopan. Nah, hari dudungan salah rek diantep. dah. Nah, hari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah, ieu teh hukum teh gunana keur nu leutik wungkul. Nah, hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul. Ai bangsat hayam biduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit negara dirantap juring sia ku sia. Ya. Mina-mina teuing sia teh. Hebat. Tong dikaprokan. Aing balen japati. Ngadukung. Belegog batur teh ngadukung sia teh. Tarayang teuing. Bodoh sia mah. Hah? Bodoh. Sia nu bodoh. Nah, Dengekeun belagung. nah sia teh yang didukung batur. Tarayang. Ieu batur mah ayeuna hayang jadi kepala daerah. Hayang jadi kepala daerah neangan dudukungan. Maneh teh hayang jadi kepala daerah. Tah hayang. Belegog sia mah. Sia nu belagung. Nah, Dengekeun ku sia Jepri. Lamun aing nyalongkeun jadi kepala daerah pek pikir ku sia tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalongkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge nu milih nu gelo ka aing mah. Eta ge menang amanian heula. Udah minat teuing tur diasaan saeutik. woi.